Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أي كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anu kepribados dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama, Rais Suriah MWC Nahdlatul Ulama Kutawaringin Kiai Haji Husni Mukhtar SPDI, Ketua MWC Kiai Haji Andris Kalaresan panjang tah hadir, mugia ku Allah dirahmati selalu. Ketua DMI Kutawaringin Kiai Haji Agus Syamsuddin, Sekjen DMI Kiai Haji Nur Hidayat MPD, Kepala Desa Pamentasan, Pimpinan Yayasan Kersana Al-Mukarram Ustadz Saifullah MPD, Pengasuh Nurul Mubtadiin Ustadz Ecep Irfan SPDI, Pengasuh Madrasah Nurul Aini Al-Mukarram Ustadz Ujang Dedi, Bapak RT kalih Bapak RW, para asatid, para asatidah, sareng para alim ulama, al-qari, sareng sadaya nu hadir di tempat, ibu-ibu anu ku Allah dibika rindu, liwah bapak sadaya anu ku Allah dibika cinta, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua urang sadaya diberkahi ku Allah, dibika cinta ku Allah taala, disehatkeun jiwa orang, fisik orang, pikiran orang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu sarehat bu, ketinggal cerah-cerah wajahnya. Terus tuang tajan, atos abdi mata ajan. Antasan ibu menawi teh tajan tuang. Ninjuk, alhamdulillah. Oke, tehilaf panitia sadaya anu nga biasa anu hadir ya tempat sadaya anu ngopingkeun, mudah-mudahan ku Allah diberkahi. Amin ya robbal. Sekali ini mudah-mudahan disehatkeun luhur handap miwah tengah sehat sadaya. Hate duna tengah hate. Oke, anu ngagaduhan kagangan penyakit sarupaning rematik, asam aurat, asam aurat, oke, encok, pegelinu, nyeri sirah nu luhur, sirah nu handap. Emang aya sirahan nu handap bu? Tariknya. Mudah-mudahan ku Allah disehatkan, dipaparinan istiqomah dina ibadah, istiqomah dina majelis ta'lim, sakumaha tadi disanggemkeun
istiqomah ngahadiran muludan, ngahadiran rajaban, nisfu sya'ban, kaya nuzulul Quran sareng sajabina orang diistiqomahkan langkah orang menghadiri majlis ta'lim insya alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tehilap khususan bu, orang doakan para alim ulama, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Doakan aranjeunana mudah-mudahan selalu disehatkan ku Allah, panjang yuswana, margi wasilah aranjeunana ya ilmu dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan teras ku Allah diistiqomahkan aranjeunana dina ngajar, ngadidik, ngajaring ka urang sadaya masihan maparinan ilmu ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hapunten kasuhun para sepuh, para ulama, ya abdi di dia sanes mayuna hapunten kumawantun. Abdi sanes luhur ku ilmu, abdi mung saukur hoyong ngalap berkah tadi ti majlis. Abdi ti Tasikmalaya, terus tadi ke Sumedang heula, pinten transit di Sumedang. Terus alhamdulillah tiasa silaturahim ka dieu, ningal nyakseni ti awal tadi, masya Allah luar biasa jamaah sadaya. Luar biasa karena manah tenang dunia masih kene aman sabab aya para ulama, aya ibu-ibu anu rajin kene sholawat insya alhamdulillah rabbil sur Nabi Muhammad sallallahu alaihi man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyran. Sing sajalma anu bersalawat kepadaku sakali maka Allah bersalawat ka aranjeunana 10 kali. Ece sabaraha kali dina sahari orang salawat ce? 5. Atuh nih ali teh sakali deui. Biasa 100 kali biasa. Yakin? Cius? Ini apa? 1000 kali biasa teu? Insya. Hadirin kaum muslimin sabab naon? Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salas khisal. Ajarkeun putra-putri urang 3 perkara. Sabaraha Bu? 3. Hiji, hubbi nabiyyikum, cinta ka nabi urang sadaya. Cinta teh ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kirang keras. Cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ustaz tekaing ditaros perkawis cinta jeung henteu ka Kanjeng Nabi Muhammad mah tekaing dita orang cinta pisan ka baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi berikutna naon atuh buktos orang cinta ka Nabi teh Bu? Halo? Kamalohok ieu. Naon buktos cinta orang ka Nabi teh Bu? Di antawisna tadi naon? Sholawatan. Leres. Asal tadi wios 1000 kali sholatan wios. Ayeuna wengi 1000 kali wios. Ngatu mah cukup cenah. Maka oleh karena itu sadacan dilanjut ieu urang sholawatan deui. Wios sholawatan deui wios. Wios pada semangat, siap semangat. Moal nunutan Bu. Moal tunduh. Moal uih. Ya tuh berapa kali? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cing semangat ya siapnya.
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali deui salatullah salam Allah Allah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Alhamdulillah. Ya mares ngaji bu, hoyong teran mares ngaji diapalkan punya bios tadi iringi. Oke, lamun ngaji kudu jam ulah bari nyoha komo lamun bari sar sidi ganda kalong ya kalong tuh dua lamun ngaji kudu ulah bari nyoho komo lamun bari sar sidi ganda ku au. Diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Tuh doa diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat. Tuh doa ngarah ilmu di dunia jeung di akhirat. Siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta Nabi dicintai Allahu Rabbi. Tuh dua siapa yang cinta ngaji lah dicintai oleh siapa yang cinta dicintai Allahu Allahu Allahu. Istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh dua istiqomah agar berkat, agar engkau awas amalanmu. Ulangi, istiqomah dalam ibadah berkah. Apa lagi berkatnya? Awas jangan gibah, amalanmu osok gibah osok itu kumaha amalan mus lan dan dari itu ngagibahkeun ya ustadna kopehna nyengso cenah tadi dan harewas wae urang dihareupeun oke lah ya. Kaca hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji mewah syukur terhatur kazat Allah nu maha ghafur nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur.
Makanan ce urang kedah tasyakur tadabur atas nikmat umur, sebab di negeri batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata, perempuan-perempuan nu berkerudung ditodong ku senapan. Buka atau ditembak? Aja pamini di aya nu kitu mending dibuka atau ditembak? Di Tasik mah aya nenek-nenek ditodong gitu. Nih dibuka dulu atau ditembak? Saya buka dulu ya Mas, lalu tembak. Kabur nurek nembakna, lihat. Jadi aduh. Salawat wa salam ka junjungan orang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad, Rasul anu mulia suri tauladan pimpinan anu bijaksana, candika agung Kanjeng Nabi Muhammad, dipilih ku Allah, terpilih bukan ku manusia tapi ku Allah subhanahu, dipikat cinta ku Allah. Bahkan dina Al-Quran disebutkan kalimat Muhammad berulang-ulang, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Rasul anu mulia, anu utama, anu kudu ke orang dipikat cinta, sehingga tadi dina marhabaan Masya Allah nyep ka dia sejuk hati orang. Leras bu dugi ka nangis eta teh kedah nanti leras teh dugi ka nangis kadeu ulah tihanap nangis nanti dia acai nangis leras sabab naon rindu orang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Kanjeng Nabi Muhammad rindu ka umatna. Di akhir hayatna Nabi Muhammad ngagero saha nu ngagero ce ummati, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga disebutkan kacak Nabi Muhammad sakaratul maut itu sakit, sakaratul maut eta teh nyeri, sakaratul maut sehingga diibaratkan hiji tangkal anu penuh dengan duri dimasukkan karena mulut orang, ditancapkan terus dicabut dina satu waktu. Kumaha rasana? Ada can pernah ngerasaan, tapi kabayang nyeri nanti, kabayang itu. Emang pernah? Iya, aya nu pernah gitu. Hayang nyobaan, aya tangkalna aya. Urang cacengkeun tadi. Saur Nabi, ya Allah, ya Rabbana, timpahkan rasa sakitna sakaratul maut umatku kepada diriku, sehingga lamun aya jalma ayeuna teu mika cinta ka Rasul, berarti naon? Termasuk golongan orang cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Eta hiji saur Nabi adibu ajarkeun ceuk, maka kamu rangkali ajarkeun cinta ka Rasulullah. Sanes cinta ka saha? Blackpink. Blackpink. Tuh. Naon deui ka saha deui? Anggo black tapi pink baru suami jeung istrina parasea naon cek suami aing imah teh hayang cetna hideung cek istri mun urang mah hayang pink geus mikir suamina geus cek ibu mamah bebeb ayang syai suami manggil istrina syai, istri manggil suamina ada apa syaitan geus syai beginilah kieu we atuh daripada pusing daripada pas ya. Ruang tamu warna hideung, kamar warna pink, urang jadi keluarga Blackpink. Oh, apal Blackpink terang? Udah komet kena geus apa? Apa Rasulullah teh? Apa panggil di mana? Apa lagi? Panggil di mana bari ompong gitu. Jadi anak soleh insya Allah. Masya Allah. Hiji cinta kasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang kumpul di dia lain kuna naon cek, lain ngalap berkat. Orang mengalap berkah, iman ngalap berkat. Aduh, pada kesebeak berkat. Naginya mana cek? Kayak babawaan tuh kayak imah teh. Ditanya nonton kebabawaan cek nanti pengajian teh pan aya berkat. Tapi gue saya menyawios ilmu nu dicana kabu. Ajarkan kamu rangkali cerita kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cik saran Nabi urang sarea Kanjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy Ramana Abdullah Ibu Nasihi Adi babar ke Nabi Kira wengi Senin tahun gajah
Siti Aminah disaur wakas babarna eta ningali meuni di bumina ce nalika ece ngalahirkeun urang kali caangan teh Nabi medem. Halo ce ngalahirkeun urang kali caangan teh Nabi medem. Beda kanjing Nabi Muhammad mah. Eueuh lampu, eueuh cempor, eueuh nanaon tapi caang luar biasa saur Siti Aminah. Bumina luar biasa caang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kan orang lahir aya dina rahim ibu leres teh. Sadaya orang aya di lahir dina rahim ibu. Pertama orang lahir teu bisa nana, teu mawa nana, can jadi nana, can apal nana. Tapi nah loba jalma anu geus bisa nanaon, anu geus mawa nanaon, boga nanaon, geus beungar, geus punya jabatan, manehanana jadi som padahal lahir sama sadayana sarua kumaha teu bisa nana. Naon nu bisa kurang dilakukan pas lahir? Waladatka ummuka yabna adama bakian. Urang mun ngan bisa hiji nu kurang dilakukan nyaeta ngan saukur nang ceri. Aya budak nu pas porojo langsung seserian. Eta gitu. Sebenarnya dia nya. Ya dia kitu teh. Ceri kabeh anak borojol. Bawa anak presiden, bawa anak pejabat, kabeh anak lahir dina kayaan cer. Katuluro was atuh bidan oge ningali budak pas lahir langsung seserian. Loncat. Boy manehna pelawak oge anggar da lahir mah ceurik leres. Ya, teu bisa nana, teu mawa nana, maka orang kada bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dek, syukur teh naon? Syukur atas nikmat Allah. Kan bae teh apal ge naonnya nu penting mah ngarti kana maknana. Bersyukur buka duit 1000 sodakohkeun 500 eta tandana naon? Pelit kabeh sodakohkeun mah 1000 birana teh. Atuh lebar cenah jam jajan. Leres teh. Naon leres teh? Naon? Duit. Duit bae. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukur sabab naon nalika ulang lahir teu mawa nana, teu bisa nana, kabeh sama saur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jeung anjeun sadaya dilahirkeun ti beuteung indung anjeun sadaya la ta'lamuna syai'a dina kayaan teu apalnana 9 bulan. Sabaraha bulan dina perut ibu? 9 mah. Ya laguna geuning kumaha? 9 bulan ibu mengandung. Lanjutkan. Terus kan? Lanjut. 9 bulan aya dina perut ibu kan ibu teh susah lamun keur ngandung mah benar teh. Ke nyambung dina Isra Mi'raj sakedap. Nah, ibu ngandung budak ieu melendung leres. 8 bulan aya dina kandungan ibu mulai bergerak-gerak eta budak anu aya dina kandung 4 bulan geus dihidupkeun ruh. Meureun kitu nya ece kitu enta. Ibu mau budak dina beuteung eta berat wahnan ala wahnin geus lemah ku Allah diuji ku Allah dipasihan eta murang kali komo lamun kembar eta 10. Aya teh kembar 10. Masya Allah luar biasa ieu qari urang sadaya tadi ngalantunkeun ayat Al-Qur'an laras. Tos mah cakep ganteng kembar ya Allah. Mudah-mudahan ieu murang kalih janten ahli Qur'an. Amin ya robbal.
Tapi lamun orang hayang murang kali ahli Quran, berarti orang tua nage kudu ahli Quran. Ece setiap hari loba keneh buka HP tawa Quran. Aku marit ahli Quran. Sekali deh. Loba buka HP tuh buka Al-Quran. Loba ningali TikTok atau ayat Al-Quran. Pantari. Udah join live TikTok aku belum? Atuh murang kali ayeuna kana TikTok wae leres kana HP wa. Nah, cinta Al-Quran tadi diawali dengan bersyukur ke Allah Subhanahu. Syukur ke Allah sabab kurang lahir dina kayan teu naon. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah ngajadikeun pikeun urang sadaya as-sam'u nyaeta pendengar capil urang tiasa ngadangukeun wal absar paningali urang tiasa ningali wal afidah jeung rasa ieu urang ngarasakeun maka kupingkeun anu saesa tingali anu saesa ngarasakeun hal anu larasa makana mulai ti ayeuna buka Al-Qur'an mulai ti ayeuna buka Al-Qur'an baca Al-Qur'an cinta Al-Qur'an sabaraha juz Al-Qur'an teh 30 juz. Alhamdulillah. Sabaraha surah? Surat seberapa surat? 114. Masya Allah pintar. Sabaraha ayat? 100 ayat 100. Genep rebo? Genep ratus? Genep puluh genep. Engke aya perbentenan nya dina sebagian qaul maka aya dina kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karangan Al-Syekh Al-Alamah Al-Alamah Nawawi Al-Bantani Al-Syafi'i Al-Jawi nyebatkan dina kitabna adadu ayatil Quran 6,660 ayah. Genep ribu, genep ratus, genep puluh kan? Genep. 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji, 1000 ancaman, 1000 ibrah, 1000 deui kisah, 500 halal wal haram, 100 nasikh mansukh, 66 doa. Geuning aya nu sering dibacakeun doa ku Nabi. Uninga. Coba sadaya. Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina adzabannar. Si Ece Enok dipengker bari nunutan Rabbana punten Cenok, punten kemauan teh. Aya Cenok aya. Aya geuning. Itu ngabejaan. Aya Cenok, punten mana? Punten Maija aya. Inem aya inem. Aya inem. Cemimin. Aya. Sarimin. Cemimin ini Bang Payuna. Min. Tadi aduh ngobengkeun meresapi teh. Rabbana. Doa nu dipanjatkeun Nabi sur Sayyidina Ali eta aya dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Naon isina? Tentang kebahagiaan dunia mewah akhirat. Kunci bahagia diantaranya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang diciptakan ke alam dunia sehingga rasa syukur ieu orang ungkapkan ku naon diantaranya ku orang mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad tong rari tong rarut tong rarip nama zamana rip budak ditanya sabar rukun Islam jawabannya kamu nanya kamu bertanya-tanya kamu mau tahu rukun Islam ada berapa digetok Gus maut di akhirat ditaruh ke malaikat Jibril ku malaikat panaros di akhirat
Man rabbuka? Jawabannya kamu nanya. Kamu malaikat kamu nanya cemimin Gusti. Minjem duit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga orang hadir dia majlis memperingati Isra wal Mi'raj. Ulah aran aya nu ngabinahkeun oge aya bener teu? Naon cenah eta bidah-bidah di mana? Bidah-bidah aya buku kitabna ge jelas aya. Nah, ad-dardir ala qissatil Mi'raj. Muludan aya jelas kitabna ge. Da moal bisa didebat makan bae leres. Orang terus istiqamah. Insya Allah bersyukur ke Allah subhanahu. La in syakartum la azidannakum. Lanjutkan. Wa la in kafartum inna adabi lasya. Allahu Akbar. Bu, Pak, orang doakan di Jakarta, amin. Di Jakarta menjadi bencana kahuruan tehnya, leres. Ibu uningana di mana eta berita? Tuh, tina HP deui. Di Jakarta aya bencana kahuruan. Terus di mana deui bencana? Di Tasikmalaya oge seueur bencana tabrakan